nyanggakeun nadhum salajengna pasal ka-7 anu insyaallah bade martelakeun perkawis cai. Ari ieu eta pasal ka-7na dina martelakeun masalah caina. Ari cai dina aturan sarana aya nu saeutik aya nu lobana. Ari nu saeutik eta ukurana kurang tina 2 kula ngagundukna. Ari anu loba eta ukurana 2 kula tawa leuwih ngagundukna. Ari anu disebut 2 kulana 217 literana dina wadah nu segi 4 bentukna. 1 siku saparapat ukurana dina wadah anu buleud ngabentukna. 1 siku ukuran kanggo lebarna. 2 siku satengah kanggo jerona. Cara bade rupa wadah nu buleudna dina wadah nu segitiga bentukna. 1 siku satengah panjang lebarna. 2 siku kanggo ukuran jerona. Tah ieu teh ukuran cai lobana. Dina cai saeutik najis tibana eta jadi mutanajis balukarna. Sanajan teu barobah dina rasana dina rupa dina angse sadayana. Dina cai nu loba najis tibana eta teu jadi mutanajis caina. Anging lamun barobah rasa caina tawa rupa angse salah sahijina mangka teu jadi mutanajis caina ku ayana barobah dina caina. Tah sakitu pasal ka-7 bunyina. Hei barudak kudu rajin ngapalkeuna. Wallahu a'lam bishawab.